jongjonan saha nu nyaho isuk pageto bakal balik ka asalna. Ulah ninggalkeun salat, ulah ninggalkeun ngaji, eta papatah bapa jeung emak waktu harita. Kiwari mun hayang panggih teu kudu barang bawaan, sabab ayeuna lain baheula nu dipenta ngan sakur doa. Nu manfaat di alam baka geuning lain harta, lain tahta, tapi amal soleh. Sabab ayeuna lain baheula nu dipenta ngan sakur doa. Nu manfaat di alam baka geuning lain harta, lain tahta, tapi amal soleh.